Ada sahabat dari Bani Salamah yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tekengeng dibaca ya Rasulullah sabab ya harpunida. Ibu abdi parantos pupus, bapak abdi ge sami parantos tilar dunya teu aya dikirna. Cobi pasihan terang amalan-amalan yang apabila aku lakukan sampai kepada kedua orang tua. Paham? Ibu nate parantos pupus, bapana parantos pupus. Bertanya kepada Nabi, pasihan ilmu, amalan, upami dilakukan ku abdi, ieu amalan teh ngocor ka ibu bapak anu tos teu aya. Satu kata Nabi, wakul doa, doakeun cenah ibu anjeun, doakeun bapak anjeun. Sampai nggak doa? Sampai nggak doa yang dipanjatkan oleh anak kepada ibu bapak yang telah tiada? Sampai. Sabab hadis nerangkeun ida mata ibu Adam. Apabila anak cucu Nabi Adam telah tiada, yang mengalir tiada henti salah sawios doa anak nu soleh. Lain doa anak nu pintar, bukan doa anak orang kaya. Beunghar pintar teu soleh bade naon, teu boga, bodoh, sederhana, soleh lebih utama. Paham? Jadi sok sanaos inung urang, bapak urang tos teu aya, ahli waris mendoakan orang sampai tidak? Doa anak yang soleh. Jadi hapunten, investasi yang paling berharga bukan logam mulia. Bahagia itu bukan di emas, bukan di intan, di permata, tetapi bahagia itu adanya di akhlakul karimah. Punya harta bukan untuk sombong, tapi untuk menolong. Bahagia tidak di hati, tetapi bahagia, mohon maaf, bahagia tidak di materi, bahagia adanya di hati. Jadi anak yang soleh, anak yang solehah mendoakan orang. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh anak setelah sholat fardu. Jadi beres sholat fardu teh doakeun indung bapak. Kaasup kategori jelema sombong, termasuk kategori anak yang bedegong, lamun beres sholat teu ngadoakeun indung bapak. Pelolobana mah beres sholat ya Allahumma rzuqna fortuner. Ya Allah berilah kami por. Jangan begitu, doakeun heula indung. Jadi dina sadinten sawengi teh tah dina sholat fardu teh 5 waktos. Indung teh bapak teh didoakeun. Bapak ibu mesti paham bahwa doa itu senjatanya orang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sum-sum intisari dina ibadah teh dong. Tuh budak anu soleh mah doakeun heula indung, doakeun heula bapak, ada atau telah di osok beres salat fardu ngadoakeun. Nya nu osok-osok meureun tara-tara. Jadi nyata atuh, nyata. Bu, ibu maut, bapak maut, jongjon lamun boga budak anu soleh anu solehah. Lain budak pinter, dak pinter oge aya teu ngadoakeun marek naon. Beunghar ge teu ngadoakeun marek naon. Paham? Jadi sekali lagi anak-anak nih, para santriawan dan santriawati, beres sholat fardu doakeun indung bapak. Indung bapak mah tidak pernah mengeluh. Mak Haji putra putrina sadayana sabaraha? 8, tidak pernah mengeluh. Abah itu mohon maaf suami yang tangguh. Saya salah satu santrinya, bapak saya juga salah satu santrinya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa. Inung urang mah anak loba 8 teu pernah mengeluh. Mah Haji teh fasilitas di rumah tangga nage sederhana.
hau di tukang bale-bale ya di Pengker kan ayah bale putri kan, di atas tempat nginep saya dulu tegaduh Mejikom mah haji mah baheula tidak pernah mempergunakan mesin cuci, anak 8 kabeh kaurus, teu pernah mengeluh walaupun alat-alatnya sederhana. Tapi ayeuna boga Mejikom, boga mesin cuci, malah boga pembantu, anakna saeutik da teu kaurus anak nu dua teh. Nu hiji dipu HP-keun di mitoha, nu hiji dipu HP-keun di kolotna. Jadi tina 8 teh ngagunuk di emak teh. Baheula teh ngurus anakna, ayeuna ngurus produksina. Masya Allah ya karim. Orang tua kita mah anaknya banyak gak pernah mengeluh, betul tidak? Kita mah anaknya sedikit, mesin cuci pada bagus, kompor bagus, anak dipu HP-keun. Ngal isuk, inung teh nganterkeun incu ka pangu. Jadi ayeuna teh nini teh sakelas jeung incuna teh di pangu. Boga duit gebeak, ku incu dipake melihan lauk cupang. Paham? Anak yang soleh, anak yang soleha, doakan orang. Paham? Jadi walaupun orang tua kita telah tiada, doa itu sampai. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kebaikan. Yang berdoa diangkat derajat kemuliaan, yang didoakan diampuni dosanya. Amin. 2. Apabila orang tua kita telah tiada, wafat, kata Nabi, sambungkan tali silaturahim kepada keluarganya. Abah teh gaduh rai teh, Abah Haji gaduh hari gak? Nah, Abah Haji gaduh raka teh, ayah keneh teu rakana, teu ayah, rayina ya. Tolong kepada semua ahli waris nih yang 8, sambungkan silaturahim kepada adik abah. Jadi kieu ya, lebaran ngarumpul ke adik abah, itu sampai kepada siapa? Almarhum. 3. Sok sanaos inung urang bapak urang parantos teu aya, tolong ahli waris untuk melaksanakan nazar, wasiat, hak-hak adami, utang piutang diselesaikan oleh ahli waris. Bapak teh maot, sebaiknya sebelum dimandikan, sebelum dikuburkan, sebelum disolatkan, beresan hak-hak adami, utang piutang. Eta ahli sunnah mah ahli ngalaksanakeun sunnah. Ulah imah kebon digarap, imah dicari cingan, ari hutang kolot di balayar. Aya teh teh. Aya ce? Nyata besan euceut teh. Kewajiban siapa membayar utang? Kewajiban ahli waris. Betul tidak? Isi ya aya nazar yang belum terpenuhi, wasiat yang belum terlaksanakan. Tolong. Hak-hak adami, utang piutang. Sekalipun kita wafat dalam keadaan sakit, hak-hak adami tetap harus terbayarkan. Maut sakit ge hutang mah kudu dibayar. Komo deui maut koit. Mata kieu beresan ti ayeuna kan sok unyak anyuk. Daster nganyuk. Tupperware. Sophie Martin. Lipen. Daman kiwari loba jelema nu sohor tapi tekor. Diwir kanal amucuy, wedak kanal hutang raweuy. Kurang maka jeung teu dilipen, asal teu boga hutang. Bedarek naon dilepen lalaki urang. Paham tidak? Paham? Jadi kolot urang, inung urang, bapak urang, tolong selesaikan oleh kita nih hak-hak adami, utang piutangnya, nazarnya, wasiatnya tunaikan. Paham tidak? Itu sampai kepada almarhum dan walaupun telah tiada. Dia rengsekeun hak-hak adami. Nah,
ulah imah-imah dicaricingan kebon degarara putang kolot teh dibayar. Paham? Tolong diamal.